mantap. Kali 50 ya, aduh, iman slot ya. Ih, kahana apa bola teh? Ih, kedicana meureun. Bentar atuh bentar Ki. Aduh. Beak aing mah beak-beak depo-depo belan nginjem aing kebatur duit teh. Hong. Dieu. Dieu. Naon bae? Aing buka bisnis Hong. Ah, tunang Hong bikin Hong. Aing bisnis di mana? Duitin gede pokoknya. Keur naon duit? Yang oge teu beukieun ka duit mah. Mending main bola. Kenapa main bola ke Cibroge? Mending bisnisin aing. Aing juga bisa anyar. Jadi duit. Ada mah. Bisnis naon? Ayah, main slot. Dua itu. Slot teh kumaha? Ayah, main duit mana duit tuh? Aya. Berapa? Amun pek depo 50.000 teh menang 500.000. Ya, Lamun pek depo 100.000 menang 1 juta. lumayan. Udah sabaraha tah duit lah. Buru atuh lihat demo kudu sabaraha buru ih. Cair. Tuh, sakieu. Nah, mesti asli sakieu. Asli mah kana naon? Ih, kan literasi mah mah. Ieu bilang gelas sabaraha. Tah, itu 15.000. Kurang depokeun pihak pulsa. Pan 10.000 meureun pulsa teh, 15.000. Jadi 250. Tah, kepan mana cair, menang duit. Pikir kayak mana? Bangga boga budak kos maneh. Pinter geus ngala duit maneh. Asik, Heuh, lumayan. pokoknya di mana depo meuli pulsa kayak gitu. Rezeki mah emang teu ka mana. Depo deui mantap Zeus keur gacor ayeuna teh. Assalamualaikum. Mang ngebo. Nek naon hong ngarti riweuh. Apa depo meureun. Mang depo. Meuli sakieueun. Astagfirullahaladzim. Naon nih duit sakieu? Depo kadek teh. Kemarin dikirim. Mas jeung dikirim, beres. Oh, entosnya mang. Sakedeung geuningan. Nuhun ya mang. Dasar budak blok. Mana si Ahong teh dateng. Aduh, ya Zeus keur gacor ye, anu nga-WA di. Oh, ayeuna wakna gacor teh. Dan ayeuna maju bae. Nah, jadi banyak motor si Ahong teh. Ih, tah depo teh. Pusana asup cenah. Siapa menang motor tim mana eta? Jadi teu ngeusian pulsana. Ah. Abi manggih motoran di ditu. Aduh, sia Ahong. Beresan sana bu, diuk. Tergacor oge ayeuna. Ngeusian depo teh. Beres ka amang-amang. Kumaha teh cek amang nah? Da abi mesa pulsa. Hah? Di asong geuleutna. Cek amang-amang beres. Asup. Mah orang cek mah. Can asup Ahong. Tidak cek amang-amang oge da. Entos sisna diasupkeun. Kumaha deui cara ngasupkeunna?
Mana hong deule can asup tak eta teh aya angkaan lamun pek asup mah hong. Bisa ngitung teh maneh hong tuh. Eta teh angkaan. Bila cek amang-amang nantosnya diasupkeun. Kan hong sepeuna. Ih, teuing ah. Kumaha tuh? Abi salahnya. Teu salah maneh mah. Cerita ku aing salah. Atuh heueuh salah. Salahnya katipu deh. Masa kumaha teh nu teh nyaho eta duit anu tadi nu 15.000 tadi ya. Teh nyaho kudu jadi gocap digantian aing mah. Soalnya si Zeus nama bisa dibentar mana ku si Zeus. Arek jadi bentar kepetir. Si Zeus mah kitu. Urang arek depot teh pan kudu daftar ka itu. Tah berarti ayeuna gogoda maneh pi beungareun. Kumaha tuh? Itu motor saya itu. Di mana mana gua motor itu? Mangi dihareup. Hirup tuh motor. Hirup atuh. Mah, boy ngajar. Garam. Oh, kurung gini. Mahal ya. Dan jadi duit 5 juta depo 5 juta jadi 50 juta. Depokeun motor. Gantian duit itu tadi. Emang bisanya motor di depo? Bisa. Bawa di kemana ka itu? Hanya Kirimkeun duit depokeun. asik Kirimkeun kana dana ngurangnya. Bawa. asik. Pokoknya nama kudu jadi duit 5 juta. Ih, Jabi mah teh bisa mah motor. Teu bisa kumaha? Atuh tong dibawa motor mah tumpakan hirupan we hadek anu kana samping tah. Tadi mana mau anak kumaha? Didorong we, Jabi mah teh apa? Ada mah motoran ieu mah. Ada si Ahong. Bawa ka itu dorong di, kumaha carana dorong di ah. Ih, abi kudu ngadorong meureunna. Ih. Aing mah lila deui wae ari carana mah tuh. Asik beunghar. Asik beunghar. Kunaon sih orang yang dorong motor cenah? Rek naon deui hong, naon deui? Motoran abi depokeun 5 juta mah. Motor kitu. Laku 5 juta yang dijualan. Atuh mang tunggungan. Kayak kumaha abi dikerekan ku si Bleng. Oh, Titan si Bleng. Di Depok langsung, Lin. Oh, mang. Bisa taman dikirim kurang. Bisa arek balik mah balik we di 5 jutanya. Si 5 juta. Basah kabong-kabongan oon. Kemana si Ahong lila teuing cenah ya teh. Mau didorong motorna. Asup. Mulai. Mentela. Asik jadi duit. Lu biasa akhir main, Asik, cik main. Kurang gedean ya, punya kurang gedean ya. Gedean. Guling. Benar Pokoknya mah bangga, ini mana boga maneh bisa usaha. Tuh, petir tuh. Beunghar. Ki petir ki. Beunghar. Jadi beunghar. Molor wae aya gina. Aduh. Ya, oh. Sadona. Kumaha? Jadi beunghar beunang anu lah. Pinter. Ada mah anu ngawe ka urang. Isupan gacorna koyak ieu manis pan ka dieu nya. Ya. Mah mungkin eleh menang. Tuh jadi duit heuh. Ya. Isukan. Isukan, eta mah ya ka urang. Elehnya urang teh. Mah beunghar meureun abi teh. Tenang. Perjuangan, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Isukan oge waktu. Isukan mana ka dieu nyaho nya. Heuh. Ya. Di mana tuh abi jual pare? Isukan
Kayak nu mana menta. Mi, tadi jeung jatuh biar jeung depo, biar kena jeung jajan we. Orang main. Tah ngawe eta, si eta si Zeus ngawe ka urang. Pokona mah gacor lah isukan mah. Isukan jadi beungar isukan mah. Heeh. Ada mah abis si mana rek balik-balik burit bisi nu mah neangan Urang mah rek balik heula jeung isukan dengan modal. Nya, mana isukan mana kayak mana? Bisa mah sertifikat tanah bawa heuh. Isukan mah jadi beungar. Dari beungar. Asik beungar. Beungar. Ya, yang make heula. Isukan mah ulah poho kita mana nya. Isukan mah beungar. Aduh. Asik. Tadi teh kumaha tadi kita main tarasi. Ke warung heula. Motor aing ka mana ya? Anjing gila mana? Motor teh. Aduh, anjing motor kali di dina ka menang meuli kamari. Aduh, Mi, motor langit Mi. Aduh, motor aing kali di dina bagong, gusain madog ya. Beunang ku aing carak aja teh sirahan mah aing. Aing kangen jalan mau parek ya, aing cuma kemana keluar ka mana ya? Hei, mana itu bang? Tenang Bang Deden, Bang. Tenang. Hei, siapa yang mau motor lain itu? Mang Adi dia motor lain. Kan maksudnya? Tenang, santai. Si Ahong tadi teh mau motor kali teh urang masuk kurang gade. Aing si Ahong wani arep motor aing bagong. Bakat si eta mah si Ahong mah. Teh morong ka warung mah tengeuran lah. Si Ahong tuh.